Bismillahirrahmanirrahim. Summa so'ida tuluy naik itu Jibril sareng Kangjeng Nabi ilas sama isa biati kana langit anu katujuh fastaftaha tuluy menta mukakeun kana itu sama isa biah saha Jibrilu malaikat Jibril fakila tuluy dicaritakeun naon man hada man ari saha jalma eta hada ieu qala ngadawuh itu Jibrilu ari ieu eta Jibril kila dicaritakeun naon waman ma'aka waman sareng ari saha jalma eta ma'aka tetep sarta anjeun qala ngadawuh itu Jibril Muhammadun ari ieu eta Muhammad Kila dicaritakeun naon qad ursila nah nyata diutus itu Muhammad ilaihi ka itu sama isabiah qala ngadawuh itu Jibril naam kila dicaritakeun naon marhaban bagea teuing bihi pendak sarta Muhammad wa ahlan sareng datang anjeun sarta Muhammad haya muga ngahormat hu ka itu Muhammad saha Allahu Gusti Allah min akhin anu tetep ti dulur lalaki wa min khalifati sareng ti wawakilna Gusti Allah panikma mangka eta alus kacida saha al akhu dulur lalaki ari Muhammad wa ni'ma sareng eta alus kacida saha al khalifatu wawakilna Gusti Allah ari Muhammad wa ni'ma sareng eta alus kacida saha al mujiu anu datang jaa datang itu mujiu fafutiha tuluy dibukakeun itu sama isabiah lahuma karena itu Jibril sareng Kangjeng Nabi falamma kholaso mangka samang-samang salebet itu Jibril sareng Kangjeng Nabi faidan mangka dina nalika kholaso annabiyu ari Kangjeng Nabi eta bi Ibrahima pendak sarta Nabi Ibrahim al khalili anu jadi kakasih dina pangkatna jalisun ari itu Ibrahim eta anu nuju calik inda babil jannati dina sandingeun lawang sawarga ala kursi anu tetep luhureun kursi min dahabin anu tetep tina emas musnadin anu nyarande itu Ibrahim jadi sifat tina Ibrahim musnadin anu nyarande itu Ibrahim dohrohu netepan kana tongongna itu Ibrahim ila baitil ma'muri kana baitil ma'mur ma'ahu eta tetep sartana itu Ibrahim nafarun ari golongan min kaumihi anu tetep ti kaumna itu Ibrahim fasalama tuluy uluk salam alaihi ka itu Ibrahim saha annabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paroda tuluy ngajawab itu Ibrahim alaihi ka Kangjeng Nabi assalama kana salam wa qala sareng ngadawuh itu Ibrahim marhaban kana lapan marhaban bagea teuing bil ibni sholihi bil ibni pendak sarta budak lalaki as-sholihi anu soleh itu ibni wan nabi sareng pendak sarta nabi as-sholihi anu soleh itu nabi summa qala tuluy ngadawuh itu Nabi Ibrahim mur ummataka kana lapad mur ummataka mur kudu marentah anjeun Muhammad ummataka ka umat anjeun Muhammad fal tuksir mangka kudu ngalobakeun itu umat min gorosil jannati tina pepelakan sawarga fa inna turbataha mangka sanyana taneuhna itu jannah eta thayyibatun anu alus wa arduha sareng ari taneuhna itu jannah eta wasiatun anu lega faqala tuluy ngadawuh Kangjeng Nabi wa ma girosul jannah wa ma ari naon perkara eta girosul jannah pepelakan sawarga qala ngadawuh itu Nabi Ibrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lapad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa pi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat
ikro'a ummataka ari lapad ikro'a ummataka ikro'a kudu maca keun anjeun Muhammad ummataka ka umat anjeun minni ti kami assalama kana salam wa ahbir sareng kudu ngabejakeun anjeun Muhammad hum ka itu umat annal jannata kana sanyana sawarga eta thayyibatut turbati anu alus taneuhna wada batul mai anu tawar caina wa inna giro saha sareng sanyana pepelakanana itu jannah eta subhanallahi walhamdulillahi lapad subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu akbar sareng lapad la ilaha illallah wallahu akbar wa ingdahu sareng eta tetep sandingeunana itu Nabi Ibrahim kaumun ari kaum julusun pirang-pirang anu calik itu kaum bidul wujuhi anu bodas larayna amsalul qorotisi anu sapertikeun pirang-pirang kertas wa kaumun sareng kaum pi alwanihim eta tetep dina rupana itu kaum sayun ari perkara pakoma tuluy ngadeg saha haulai itu kaum aladina tegesna jalma-jalma pi alwanihim anu eta tetep dina pirang-pirang rupana itu ladina sayun ari perkara fadakhulu tuluy asup itu ladina naharon kana wahangan fagatasalu tuluy mani itu ladina fihi dina itu nahar fa kharaju tuluy kaluar itu ladina wa qad khalaso sareng nyata bersih min alwanihim tina pirang-pirang rupana itu ladina naon syai'un perkara suma dzakhulu tuluy asup itu ladina naharon kana wahangan fagtasalu tuluy mani itu ladina fihi dina itu nahar fa kharaju tuluy kaluar itu ladina wa qad khalaso sareng nyata bersih min alwanihim tina pirang-pirang rupana itu ladina naon sayun perkara sumadakhulu tuluy asup itu ladina naharon kana wahangan salisan anu katilu fagtasalu tuluy marani itu ladina fihi dina itu nahar wa qad khalasot sareng nyata bersih naon alwanuhum pirang-pirang rupa na itu ladina fasorot tuluy jadi itu alwan eta misla alwani ashabihim sapertikeun pirang-pirang rupa pirang-pirang sahabatna itu ladina pajau wallahu a'lam bissawab.